Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing urang kali sadayana. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Sehat? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kondisi sehat. Amin. Insya Allah dina dinten ayeuna berisna bade ngajelaskeun pangajaran 2 perkawis pangaresep. Tapi satu acana urang sadayana kedah terang naon hartosna pangaresep. Pangaresep hartosna nyaeta kesukaan atanapi kegemaran. Nah, pangaresep benten-benten aya nu resep maca buku, aya nu resep main bal, aya nu resep ngukut ucing, aya nu resep main congkak. Nah, eta salah satuna kesukaan pangaresepnya. Nah, pangaresep oge aya kagunaanna. Contohna main sepeda kagunaanna ameh awak urang sehat. Misalnya deui baca buku, maca buku kagunaanna ameh pinter, ameh nabi ilmu. Nah, ayeuna regepkeunnya berisna bade maca cerita tentang si Mini di halaman 20. Kupingkeunnya judulna Si Mini. Ami miara ucing di imahna, ngaranna si Mini. Bulu si Mini sawarna, warnana coklat. Ami geteng ngurusi Mini, unggal poe sok diparaban. Karesep si Mini lauk nila, si Mini awakna lintuh, kuku sukuna sareukeut, sok ngoetan kana kekesed. Si Mini sarena dina karanjang, ku Ami karanjangna dilamakan, ngarah si Mini teu katiisan. Salajengna murang kali sadayana tiasa kerjakeun di halaman 21 di nomor ti huruf A dugi ke huruf E. Buku pangaresep Danu, Neni sareng Ami benten-benten. Nah, tugas nu kadua murang kali sadayana tiasa ngadamel video perkawis pangaresep. Contohna nami Abi Risna, karesep Abi main sepeda kusabab tiasa nyehatkeun awak, dilakukeun tiap saminggu sakali. Hatur nuhun.